Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ki Jongring si tangan iblis kagaceng luncat nerajang. Tapi lantaran ngan ukur ngandalkeun suku anu beulah kenca keur kasaimbangan badana, ngajadikeun gerakan anu dilakukeun ku Ki Jongring jadi henteu bisa laluasa seperti tadi. Caritaan si Jari Sakti memang jadi kenyataan. Kaayaan lawan anu ngan ukur ngandalkeun suku sabelah dina ngajaga kasimbangan badana, ngajadikeun si Jari Sakti ngelakukeun di gerakan anu henteu bisa disingkahan di Ki Jongring. Suku anu beulah kenca beunang deui bae ku totokan ramo leungeunna si Jari Sakti. Curelat cudeng. Sat. Tak tak tak. Ki Jongring ngagerok kaget deui bae sabab suku kencana heuras teu bisa digerakkeun. Ki Jongring nangtung teu bisa ngagerakeun sapasang sukuna. Setan. Jana sia. Ieu suku kula teu bisa digerakkeun di kieu Jari Sakti. Lamun rek neruskeun ieu tarung, bebaskeun, pulihkeun heula ieu sapasang suku kula Jari Sakti. Potong licik kawas kieu Jari Sakti sia. Geus henteu kudu ngumarwai caritaan Ki Jongring. Lantaran suku geus teu bisa gerak, ayeuna mah bagian kuring anu bakal narajang. Rasakeun ieu. Heupa! Curelat cudung si Jari Sakti maju narajang. Sanajan Ki Jongring bisa metakeun dua pasang leungeunna, tapi kangaranan sapasang suku nanti bisa digerakkeun mah tangtu we jadi kalemahan pikeun dirina. Sasat teu bisa ngagunakeun ilmu silat anu sakumaha mistina. Kajadian saterusna sanjat hasta rawa ngalakukeun gerakan deungel pigelang leungeun katuhu jeung kenca lawan anu dihareup. Dak, dak, jebret, des, walau, wangcat, setan. Ki Jongring si tangan iblis ngagerok kaget jeung nahan kanyeri. Keris panjang jeung tumbak pondok lalu pasan tina cekelan leungeunna Ki Jongring. Kayan anu jadi lawan geus beuki tambah lemah. Harita si Jari Sakti metakeun di senjata hastarawa deungel pigelang leungeun katuhu anu tukang jeung leungeun kenca anu tukang. Curelat hiuk, deuk das, hiuk jebret des, wanau. Kurang ajar Jari Sakti, kurang ajar setan. Ki Jongring ngagero dinahan kanyeri. Trisula jeung pedangna pada leupas tina cekelanana. Bareng jeung lalepasan senjatana tina cekelanana, harita kayan dua pasang leungeunna anu ngagunakeun kakuatan ilmu tangan iblis jadi leungit kakuatanana. Ku si Jari Sakti jeung si Banting Wulung bisa katingali leungeun Ki Jongring pulih deui seperti biasa. Ki Jongring si tapak iblis ngarahu dina jero hatena. Sedengkeun si Jari Sakti pangcuh dina tangtunganana bari neuteup kanu jadi lawan terus kedalisan. Hanya karep jeung kayang teh teu bisa jadi kanyataan geuningan Ki Jongring. Buktina kalaka anjeun geuningan anu ukur nangtung bari henteu bisa naon deui. Anu matak ulah tak kabur Ki Jongring. Wayahna tarimakeun eta kanyataan. Bongan sorangan kekeh hayang balitungan jeung kuring. Si Banting Wulung harita datang nyamperkeun terus nyarita ka Ki Jongring.
Wah giningan nganu ngarek bing nasakeun lawan teh jadi henteu bisa neon-neon giningan. Anu mantrak ulah nyomong Ki Jongringan. Cangrita teh meninarik sia golobog. Gunggus muguh murid teh sanglah ngolah kah terus dibenglak maneh mah. Wah dasar janglo kolopok. Dibambuk kita singrah teh kuruyung. Ngarek nyaho sia bangsat. Ki Jongring si tapak iblis kan ukur bisa mureleng kasih banteng wulung. Sedangkan si Jari Sakti netep seket ka Ki Jongring terus nyarita. Kumaha Ki Jongring? Masih kena rek diteruskeun ieu tarung. Mun kuring boga karep binasa moal make kudu hese Ki Jongring. Kaayaan anjeun anu saperti kitu jelas geus moal bisa nyingkahan datangna Panarajang. Tapi kuring teu hayang binasa kasasama lur. Sabagus dina waktu nama ajal pati teh bakal kasorang ku sararea oge. Salaku anu jadi guru kuduna andika wijaksana lur. Sanajan murid mun ngalampahkeun tindakan anu salah mah henteu kudu make dibela. Sakuduna digeuing, dielingan. Sangkan teu ngalakukeun tindakan anu salah lur. Ilmu lain keur adigung, pangarti lain keur umaki, pangabisa lain keur jumawa. Satemena jalma taya anu jago, taya anu unggul lur. Nu jago mah nyata anu bisa merangan hawa nafsuna sorangan lur. Wah, moal didenge ku jeung lembang anu ngawas nginyu ngatut mah Kang Jangri. Percuma di ngomongan oge ta si golobog. Mudu dipengrenang jelema anu saperti itu mah Kang Jangri. Bingsi Kang Jangri henteu nega mah ngeungeus lah ku nganteng we dipengrenanana numan. Huluh nganteng mah dasar anu pelakung. Dasar anu golobog. Jelema ieu mah dibangbuk kruyung oge pejatah bang bantokna Kang Jangri. Si banteng wulung nyabut ruyung gedena. Geus rek kalengkah maju tapi kaburu si Jari Sakti nyarita. Ke tenang heula teng. Ari anteng. Kangaranan binasa kalawan nu geus henteu daya kalintang gampang. Akang hayang nyaho heula jawaban ti Ki Jongring. Nah masih kene tetep can ngarti sadar kana kasalahan atawa kumaha. Coba ye rek kumaha ayeuna ya Ki Jongring? Ki Jongring anu tadina pasemona jadi nguyung. Nu satadina boga angkeuhan bakal bisa ngabinasakeun si Jari Sakti teh beut kalaka manehna anu eleh jajaten. Kanyataan anu teu kasawang ti anggalna. Ki Jongring neuteup ka si Jari Sakti terus nyarita bangun anu leuleus eueuh tanagaan. Kula rumasa salah Jari Sakti. Ngabela murid anu salah. Kula minta dihampura Jari Sakti. Nyata andi kami banda tahapan ajen pangarti anu leuwih punyul. Kula rumasa katitih pangarti. Kula janji geus moal rek ngalakukeun tindakan anu saperti kieu Jari Sakti. Malah kula geus moal rek makalangan deui di dunya kajawaraan. Pulihkeun. Bebaskeun kula tina pangaruh totokan Jari Sakti. Wah. Ngentong dibengbaskeun Kang Jangri. Ngeungeus we sing ngawas ngitu numan ta si golobog ta si kolopok. Ulah dibengri hamperu Kang Jangri. Anu golobog kawas ngieu mah. Geus ngeleh jajaten pangara sangdar ngakara minta hamperu. Ngecekan tenggoge kuanteng we diperenanangan Kang Jangri. Terus nerang anteng mah. Misi ngeneh ambekan Kang Jangri aslina tah anteng mah.
namun diizinan ku Kang Jangri mah wah ku nganteng mah batingkeun ku nganteng cek akang ge dina kayan seperti kitu kudu bisa ngadalikeun diri teh kangaranan lawan geus teu bisa ngalawanan sarta menta dihampeuru tina kasalahan kenaon make kudu dibinasa keun wae urang bebaskeun tina pangaruh totokanana teh si Jari Sakti ngabebaskeun Ki Jongring si tangan iblis tina pangaruh totokan geus dibebaskeun tina pangaruh totokan Ki Jongring terus nyarita deui ka si Jari Sakti kula nganuhunkeun ka si Jari Sakti ye sabab bisa ngahampura ka diri kula sakumaha nu geus dirisankeun Jari Sakti kula rek mundur we ti mimiti ayeuna mah ti dunya kajawaraan ayeuna mah korek pamit kula rek mulang Jari Sakti nya mending keneh kitu Ki Jongring geus waktuna kudu babalik pikir geranjeun lamaran lalakon anyar teh enak kahareupa Ki Jongring lampahkeun kahadian ka sasama ngarah loba baraya teu kudu mikiran pahalana da kahirupan mah moal rek salah tauran anu melak hade buahna hade anu melak goreng buahna goreng bral gerami lampah kahadean Ki Jongring nya bener kitu Jari Sakti kula pamit Jari Sakti Ki Jongring ini dijajabkeun ku paneuteup si Jari Sakti jeung si Banteng Ulung. Wah, ngunaan Kang Jangri mah bener-bener bisa ngadalikeun Dingri Madahal anteng mah geus gemesan tah ka si Ki Jongring teh si golobog. Napina Kang Jangri mah ngalakah ngitu giningan nganu jadi lawan teh. Ngalakah dihamperu terus ngeta dibebaskeun tina mangaruh notokan Kang Jangri memang luar biasa Kang Jangri memang hebat anteng macan bisa ngadalikeun hawa nafsuan waduh anteng mah masih kene teuas Kang Jangri can bisa kawas Kang Jangri nya kudu diajar cek Kang oge teh atuh naon bedana urang jeung Ki Jongring lamun ngagugu kana nafsu mah urang ka jero imah di wae namanya maksud Kang Jangri kumaha teh nya ulah ngaberung wae nafsu kitu teh mah geus beres urang ka jero imah di wae nama teh da karasana ku akar da tiris aya mah yeuh duh beuceul hayang ci kopi sigana nikmat lamun ngirum kopi ABC aduh ayo teng nya bener sarua Kang Jangri ngayang ci kopi nganteng oge disung rumput aduh manas-manas ngeunah ngandang ngeuteng teh nya kopina teh kopi ABC nanya aduh nikmat Kang Jangri si Jari Sakti jeung si Banteng Ulung maluru diasup ka jero imah pamarta jeung ibu omah beuki hormat we ka si Jari Sakti. Da pugusan aja henteu kaluar ti imah tapi maranehna oge ngabandungan tina lawang panto kana kaayaan anu lumangsung mangsana si Jari Sakti ijen jajaten jeung Ki Jongring si tangan iblis. Bakita mah yakin keur pribumi si Jari Sakti bakal bisa mawa deui upih anu jadi anakna anu dibawa ku si Tergos Bodas. Kitu kejadian anu lumangsung sarta kaalaman ku si Jari Sakti dina peuting harita. Dina poe isukna kirawan si Haneut Moyan si Jari Sakti jeung si Banteng Ulung neruskeun lampahna reka daerah Sumulago Panamping nyatana neangan padumukanana si Tergos Bodas. Tunda anu kacarita caturkeun Untari anu keur nenangan Sirawi. Wanci kabeurangnakeun waktu ngambah ka salah sahiji lembur. Harita Untari nyelang heula leureuh di salah sahiji warung. Opat urang lalaki anu keur leureuh di eta warung eueuh anu henteu ngareret merhatikeun ka Untari.
wanoja gelis rupa dina wanda jawara wanita. Si Mawaru ngabagiakeun Untari someahna kerahan anu harita diuk dina bangku panjang anu aya di hareupeun eta warung. Haturani Mas, kumaha bade ngersakeun tuang kitu nyi Mas teh? Alasna ulah gede teuing Mak. Anu cukup ya Mak. Sakalian si kopina Mak. Oh, sumuhun mangga nyi Mas. Engke rencang sanguna mah mangga we nyanakan ku nyaira nyi Mas. Ke antosan sakedap nyi Mas. Waktu Untari keur dahar, harita sakur nu aya di warung jadi kageteun waktu ningali aya lalaki ngora anu lumpat teu serikna notog-notogeun maneh. Muru kalebah eta warung bari gura-gero, "Tolong! Tolong! Kuring tulungan!" Barang geus tepi ka warung eta jalma teh ningali ka 4 urang lalaki anu aya di eta warung bertus nyarita. "Tulungan kuring, diudag ku jamhur, jago ieu lemur. Tulungan kuring, pedah ngareret ka pamajikanana langsung ngambek. Oma tulungan kuring." Si Mawarung ningali ka eta jalma bertus nyarita. Baruk diudag ku jamhur jago ieu lemur. Nah, batu pirajeunan ulah teret ka pamajikanna jamhur atuh. Cilaka. Bahaya atuh ieu mah Ujang. Kayak ari Ujang bet asa karek ningali mak mah lain urang dieu nya. Nya lain urang dieu mak. Tuh aduh cilaka si jamhur datang ka dieu mah. Tulungan mak. Kumaha ari si Sujang betal ka minta tulung ka emak. Moal lain wanieun atuh ka si jamhur jago ilmu mah. Duh, teu ku hanteu. Duh, nah atuh Sujang itu ku hanteu. Duh, kumaha wae atuh ieu teh nya. Duh, da minta tulung ka mama. Bora-bora bisa nulungan. Si Mawarung ge jadi milu gempeur sigana teh. Untari mah harita tenang we ngahanca alas daharna. Bangun anu henteu malire kana eta kaayaan. Si Mawarung paromana jadi pucet aya getihan barang geus sidik ningali si jamhur si jago eta lemur. Anu lempang ngagedik muru kalebah warung. Untari ngareret ka laki ngora anu diudag ku ki jamhur teh terus carita. Tong loba ngomong. Sok diuk kigeun kuring. Hasok diuk. Tapi diuk. Itu si jamhur datang ka dieu kumaha ieu teh? Diuk. Ceuk Untari semua anu nyentak. Nu diudag ku si jamhur jadi kasima harita terus diuk digireun Untari. Teu lila si jamhur datang nyampeurkeun ka lebah warung. Si jamhur anu pangawakanana cangkung gede. Kumisna anu kano jeung pano anu bolotot lambahan kereng kana paroman beungeutna. Ngajanteng nangtung di hareupeun warung. Ningali kalebah jalma anu diudag gumanehna anu harita diuk digigireun Untari tur nying hareup ka warung. "Wei! Si laing Malik sia ka dieu goblok. Kancang Malik sia bangsat." Nu diudag sieuneuun harita terus ngabalikeun awakna. Diukna jadi nukangan warungan. Ampun Kang Jamhur, kuring teu haja, bener, teu kahaja ngaret ka pamajikan Akang. Nyaan aslina teu kahaja Kang Jamhur. Eta mah ku kabeneran we kareret gitu tapi da teu boga maksud naon, kan ngareret wungkul. Wontong loba alasan sia. Dewek nyaho si lain urang dieu. Wani-wani sia. Ngareret merhatikeun ka majikan dewek bangsat. Pamajikan dewek memang geulis euy. Kabeh lalaki anu aya di lembur, eueuh anu wani ngareret ka pamajikan dewek sia.
opat urang lalaki nu aya di eta warung pada ting purungkut sarieun ku si Jamhur. Da puguh eta nu opatan teh warga di eta lembur. Geus pada nyahueun ka Ki Jamhur jago di eta lembur anu kawilang galak. Sakur anu wani ngaret ka pamajikanana tangtu bakal disiksa ku Ki Jamhur. Nu diudag ku si Jamhur nyarita deui bari jeung ngadareg-deg. Ampun nyan, ampun Kang Jamhur, ampun sugan teh lain pamajikan akang. Duh, hampura Kang Jamhur, hampura, bener hampura Kang Jamhur. Teu kahaja Kang, ampun Kang. Allah ampunan urusan jeung dewek mah sia koplok. Sageunahna sia. Ngaret ka pamajikan dewek sareng naksir, hartina sarua jeung teu hargaan ka dewek sia. Geus montong loba alasan sia disiksa sia ku dewek masak. Si emak warung nyobaan harita nyarita mepere si Jamhur anu keur ngambek. Eta ieu Den Jamhur, rupina mah ieu jalma teh henteu apaleun ka garwa Den Jamhur. Jadi ari ceuk emak mah muga we dihampura da teu dihaja Den. Karunya ari nepikeun ka disiksa mah Den. Bale teu kudu pipiruan kana urusan dewek mah. Mangga cicing. Ieu urusan dewek anu bakal nindak ke jelema anu geus kurang ajar. Wani ngaret ka pamajikan dewek sakoplok. Geus moal diberi ampun ku dewek mah sia. Tapi Aden, sumuhun da ieu jalmi teh apaan? Beungeus jempe sia. Yang diacak-acak ieu burung teh ku aing. Wontong pipiron kana urusan mah. Pelagu koplok sia. Tenghargaan ka dewek si Jamhur ta. Si Jamhur jago lembur. Hasok maju sia ka dieu. Hasok ka dieu. Nyamperkeun basak. Ampun. Duh, ampun Kang Jamhur. Nyan aslina ampun. Ampun pisan ieu mah Kang bener. Oh, ampun-ampunan sejeung baju sakoplok. Maju ka dieu sia basak. Untari lalaunan ngabalikeun awakna ka tukang jadi nukangan warung. Jalma anu diudagu si Jamhur geus rek nangtung tu urang dicekelan ku Untari bari tos carita. Cicing teu kudu disampeurkeun. Tetep diuk cicing di dieu. Untari cengkat nangtung. Si Jamhur sigana mah karek sidi ka Untari meureunana. Harita panona nu bolotot jadi gulal giler merhatikeun kajan Untari. Sedengkeun Untari harita ngalengkah maju neuteuf seukeut ka si Jamhur betus nyarita. Jamhur, teu kudu nitah nyampeurkeun ka jalma anu sieun Jamhur. Keun we diwakilan we ku kuring anu nyampeurkeunana. Jadi murek nyiksa leuwih hade kuring we anu disiksa ku anjeun Jamhur. Si Jamhur malas tetepan Untari. Wanoja geulis rupa anu kawilang anyar pinanggih, tapi bangun anu henteu sieun ku manehna. Saha nya anu geulis teh? Make jeung rek kawakilan jalma anu keur diobrot ku akang sagarupa. Dulurna kitu ieu teh, dulurna nya ieu teh. Ngaran kuring Untari. Bener kuring dulur Jamhur. Bener. Anu matak rek diwakilan wae ku kuring. Ari keukeuh rek nyiksa mah dulur kuring. Ngan belegug jeung bodoh anjeun Jamhur. Mun ngan saukur pamajikan aya anu ngareret make jeung kudu ditindak sagarupa. Beuteum matak bohak. Uku direret mah Jamhur. Ari kabatur ulah anu ngaret ka pamajikan, tapi ari anjeun sorangan teu kaop ningali anu herang. Si Jamhur pasemona dirobah. Puguh kageteun sabab Untari make jeung wani nyarita bodoh jeung belegug sagarupa ka dirina. Tapi si Jamhur anu katariku kagelisan Untari. Harita henteu tulus ngamek. Kalaka terus carita di barung jeung suraseuh sagarupa baru ratret kaluhur ka handap ningali kana tangtunganna Untari.
ulah judas gitu atuh Untari. Terus serang akang moal tega ari kudu nyiksa anu geulis kieu mah. Duh, lebar temenan. Nganili kana kayaan Untari dina wana jawara wanita kieu mah. Akang boga ijiran. Anu geulis lain wanoja biasa. Terus terang akang geus lila neneangan pipa majikan anu kadua. Nyata wanoja anu bisa kana ilmu silat nyai. Sabab anu bisa silat mah geus bisa kabayang bakal ngotah heula henteu langsung pasrah. Aya perlawanan heula nyai. Kumaha. Daek Untari jadi pamajikan akang anu kadua. Tina naon? Kuring daek dikawin jadi pamajikan anu kadua, tapi aya syaratna Jamhur. Naon syaratna teh geulis? Cikan sok cilaskeun ka akang. Bisi hayang rupa-rupa perhiasan ku akang bakal dicumponan. Coba caritakeun ka akang naon syaratna teh Untari. Alah, awak misa kitu sampulurna. Aduh, papal jeung pengker ieu aduh. Hubat. Syaratna kawilang gampang Jamhur. Urang izin jajaten mun kuring rubuh eleh jajaten, mangka Andika boga hak pikeun ngawin deui kuring. Kuring moal make jeung arek nolak kana karep kahayang Andika Jamhur. Kumaha? Urang kudu ijen jajaten heula. Jadi lamun akang bisa ngarubuhkeun anu geulis, terus Untari bakal sandrah pasrah daek dikawin ku akang nya. Bener ieu teh Untari. Nyaan aslina ieu teh geulis. Bener Jamhur. Montong bajeng gumasip rehe ningalina Jamhur. Leuwih hade ayeuna mah buktikeun kamampuan diri Andika. Ngan lamun Andika anu rebuh eleh jajaten, mangka Andika kudu sujud minta dihampura ka dulur kuring anu diobroti udag-udag ku Andika. Kumaha sanggup? Si Jamhur ngahulang sakedeung. Manehna anu ngarasa jadi jago di eta lembur beut asapira. Aku make kudu eleh jajaten ku wanoja seperti Untari cek pikirna. Harita Jamhur netep antep ka Untari terus carita deui. Sanggup. Satuju Untari. Ku akang bakal dibuktikeun kamampuan ilmu silat akang. Moal akang jadi jago di lembur Untari lamun henteu masagi ku pangarti. Sabarika akang oge panasaran hayang ngabuktikeun kamampuan Untari. Di tempat anu lega Jamhur. Hiat! Curela cilung selegeneg. Untari geus mancuh na angtung di lahan anu lega. Si Jamhur kerung rada ngahulang ningali gerakan Untari anu cepet nakeran. Kacilung! Si Jamhur luncat terus pancu di harapan Untari. Saila akang jadi jago kakarayeun. Aduh harapan jeung wanoja seperti kieu mah yeuh. Amboy, lebar teman saupama anu geulis Untari mun nepikeun ka kudu diteungeul ku akang. Aduh, lebar. Teuwasa. Kuduna oge dikekepan lo geulis kieu mah yeuh. Nyaan aslina yeuh. Alah, geulis akang teu tega nepikeun ka nu geulis kabeulangan ku teugelan akang mah. Teu kudu loba carita Jamhur. Andika ulah nganggap lemah ka wanita. Ayeuna bakal kuring bakal dibuktikeun. Sanggup pikeun ngarubuhkeun Andika Jamhur. Jadi Untari anu rek miheul anajang ka akang. Waduh, eta pinareupeun nyeungseng kitu. Kurang ajar sa Jamhur. Cikan sok maju narajang geulis. Akang hayang nyaho jurus Untari anu geulis teh kumaha cenah. Hade Jamhur. Urang mimitian ieu tarung Jamhur. Ya!
curelat Untari maju narajang. Si Jamhur nyerenge seri salajan Untari bener bisa karena ilmu silat, tapi moal sabaraha kamampuanana. Itu cek pikirna. Tenggelan Untari hari tadi anggap enteng ku si Jamhur, ngan ukur ngakilirkeun awakna ka gigir, bari metakeun leungeun kencana ngabenung tenggelan leungeun katu Untari. Karepna leungeun anu katuhu rek dipake nyawel ganduna Untari. Tapi si Jamhur jadi ngaranjuk kaget waktu leungeun kencana anu dipake ngabendung tenggelan leungeun katu Untari, harita bantrok manehna ngadalig deug bulu ka tukang kadorong ku kakuatan tanaga lawan. Heu keduk das deug. Si Jamhur ngadalig deug ka tukang bari sumengir nahan ka nyeri. Leungeun kencana asa komper. Memeh leungit ka kagetna Untari geus kajorat luncat. Runtuyan panarajang Untari geus henteu bisa dibendung jeung disinggahan deui. Tenggelan leungeun katuhu jeung kenca Untari ngahantem kana dadal si Jamhur. Corelah cileung hiung, jebrot jebrot jebret des. Si Jamhur ngagerunahan ka nyeri. Ngajengkang ka tukang. Manehna geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Si Jamhur rubuh ngabebengkang, jengkang kedebut. Si Jamhur rubuh ngabebengkang. Si Jamhur nepikeun ka ngabuncelik panona. Manehna bet asa ngimpi sabab ngan ukur ku sageprakan geus rubuh ku Untari. Anu araya di warung puguh kalageteun ningali kana eta kajadian. Rek henteu kaget kumaha si Jamhur jago di eta lembur anu dipikasieun teh rubuh ngan saukur ku sageprakan. Untari pancuh dina tangtunganana. Netep seukeut ka si Jamhur anu rubuh ngabebengkang terus nyarita. Hasok udang Jamhur. Bisi maneh panasaran kene. Urang teruskeun ieu ijen. Buktikeun caritan Andika anu ngakukeun jago di lembur. Hudang Jamhur. Hudang. Si Jamhur ngoneal hudang lalaunan terus nangtung. Ngaperukeun bajuna anu kotor ku taneuh garing. Bet masih kene panasaran asa teu percaya sageprakan geus rubuh ku Untari. Bieu mah akang lebarangah Untari. Jadi akang can rumah saeleh. Urang terus gini ijen jajaten teh Untari. Rasakeun di sia. Pangwala si Agam. Iya. Keculeng si Jamhur ngagajeng luncat narajang ka Untari. Maehna geus teu wani nganggap enteng ayeuna mah. Harita geus teu asa-asa ngagunakeun ilmu silatna pikeun narajang ka Untari. Tapi kejadian saterusna ngagetkeun deui ka si Jamhur. Harita ngabendung panajang lawan ku leungeun kencana. Heu gedug das. Dalig deug. Si Jamhur ngadalig deug kadorong ka tukang ku tanaga lawan. Untari nyusul tepus ku panarajang susulan. Tenggelan leungeun katuhuna ngahantem dadana si Jamhur. Curelat jebrot des. Jengkang kedebut. Pikeun anu kadua kalina si Jamhur harita rubuh ngabebengkang. Tina sela-sela jubiwirna ngalai getih anu haneut kene. Untari pancu dina tangtungana terus nyarita ditujukeun ka si Jamhur. Coba hudang deh Jamhur. Lamun masih kene rek neuskeun ieu taruh hudang. Ngan rubuh anu katulu kalina mah. Kuring geus moal mere diampun Jamhur. Nyawa anjeun bakal ngalayang. Kuring geus moal mere diampun Jamhur. Si Jamhur ngarahu dina jero hatena. Puguh wirang kacida di lalajoanan ku anu area di warung maehna geus 2 kali rubuh ku Untari. Si Jamhur jadi ngarti nyata Untari wanoja anu mibana kamampuan ilmu silat anu leuwih punjul batan dirina. Mun maehna keukeuh maksakeun diri neruskeun tarung, bisa dipastikeun waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra
geningan waktos naparantos ternyaka pandai cak kanggo dinten iya dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Nah gitu atuh sementawis sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.